Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng channel abdi nyaeta channel dongeng Wakijan Urang Sunda. Wakijan Urang Sunda. Hayu kasadayana anu nuju nonton video abdi nuhungkeun dukungan subscribe-na, anu acan subscribe anu entos subscribe hatur nuhun kasadayana. Mugia dina dinten ieu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, sarehat selalu, didarekeutkeun rezekina, dijauhkeun balaina. Amin ya robbal alamin. Tanpa dukungan subscribe sadayana, channel abdi moal tiasa maju, moal tiasa berkembang. Mugia channel abdi tiasa ngahibur kasadayana nyaeta dongeng Wakijan. Abdi teh bade ngadongeng Wakijan tukang ngeuseup. Wakijan teh jago ngeuseup, jadi dijadikeun maha guru ngeuseup ku masyarakat setempat teh. Saking ku pinter-pinterna ngeuseup, pokona si Wakijan mah umpan ku naon bae ge geus citu lah. Di suatu poe aya anu nanya ka si Wakijan teh, "Jan atuh aing bere resepna, aing hayang ngeuseup, hayang kawas nyane. Nyane mah ari ngeuseup meunangan bae telok gagal. Nyane hayang ieu, hayang jadi tukang ngeuseup kos urang hayang. Hayang nyaho resepna hayang, ke ku abdi dipasihan resepna." Nah, ayeuna mah ieu mah bisi maneh percayanya ditungtulkeun. Lamun henteu nya mangga da ieu mah nu selama ieu ku abdi dilakonan teh nya alhamdulillah lancar-lancar selalu ari ngeuseup teh. Pokona mah urang mah ari ngeuseup mah gagal nya ongko tadi dinya ge terang. Abdi tukang ngeuseup anu paling pinter cok si Wakijan teh. Kumaha urjan kumaha nya kieu. Maneh ari sare kumaha? Urang ari sare nangkarak jan. Oh, nangkarak. Tah, ayeuna mah kieu. Lamun nyane rek ngeuseup udang hees teh nyane kainget. Tah, maksudna kainget kumaha jan? Nah, kainget ieu udang sare teh eta bobogaan nyane cenah. Bobogaan maneh teh dengdekna ka mana? Ka kulon apa ka kidul, tah apa ka kaler. Lamun dengdekna ka kaler jan, tah nyane kudu ngeusupna ka bagian kaler. Aduh tuh ka kaler, ngeusupna ka kaler. Eta pasti tama erek di hawangan, erek di laut, erek di balong, pokoknya pasti menang ka kaler. Bogaannya isuk-isuk ngarengkolna ka kalernya ka kaler. Nah, nanya deui lamun bogaana ka kidul, pokoknya ka kidul. Pokoknya ulah sampai ngalawan arah, setiap udang es periksa ieu bobogaan teh kan di ieu ieuna ka mana gitu. Lamun dengdekna bobogan urang heesna ka kalernya, dengdekna ka kalernya ka kaler, lamun ka kidul, lamun ka kulon ka kulon. Nah, lamun ka luhur geus nyana cicing ulah ngeuseup. Lamun ka luhur mah cing bae di kamar jeung awe nyane. Aduh, lamun ngacungna ka luhur si Jan, bobogan aingna geus ulah ngeuseup. Eta pertandanya geus cicing bae kudu cicing di kamar tah jeung awe nyane. Atur nuhun kasadayana. Ayo urang lanjut lagi kan Wakijan tukang ngeuseup. Dilajengkeun deui nya. Wakijan tukang ngeuseup pret 2. Wakijan tukang ngeuseup
pret 2 anu acan subscribe anu atos subscribe hatur nuhun kumargi abdi butuh pisan dukungan di saderek sadulur abdi ti Sunda sadayana anu ti Bandung anu ti Tasik anu ti Cianjur anu ti Garut anu ti Cikampek anu di Pangandaran anu di Kuningan anu di Cirebon sadayana ka urang Sunda sareng lain ti Sunda oge bilih paham ka bahasa abdi mah sok mangga di subscribe peace ayo lanjut ka wakijan tukang Sunda urang Sunda nya carita tukang ngeuseup deui si wakijan teh keur nongkrong iluan di tempat ngopi cok nu hijina teh ngomong ka baturna cenah geuning nya mah ari mancing meunangan bae di aing umpanna ge kunaon cenah aing mah begitu ulung narik tes begitu ulung narik tes duh hebat tuh tapi aing teu eleh kunyane cok nu hijina teh nyane mah dicemplungkeun kara narik cemplungkeun kara narik cok nu hijina aing mah moal eleh kunyane ge aing teh aing mah umpan ka kara keur diasupkeun teh lauk dibalong sting arajol cenah arajol duh hebat temen cenah ya nyane mah naon cemplungkeun kara narik aing mah yeuh ka kara ngeusi umpan teh ka kara ngeusi umpan lauk teh geus sting arajol duh hebat meneh kumaha eta carana geus teh wakijan ayeuna teh bagian si wakijan teh ngomong hiji dua mah nyana ting arajol nu ieu cemplungkeun aing ieu cak wakijan teh sing teu nyaho aing cak wakijan aing si wakijan tukang ngeuseup asli aing mah cenah cak wakijan teh ari ngeuseup ieu teu kaos nyarane aing mah mun ngeuseup poe Minggu teh poe Sabtu lauk geus daratang ka imah aing mah teh wakijan teh nyane mah ting arajol naon aing mah mun rencana ngeuseup poe Minggu teh poe Sabtu mah lauk geus daratang ka imah hebat teh aing atur nuhun anu teh acan subscribe anu atos hatur nuhun satu acana sakali deui bisi aya kata-kata anu kurang merenah anu kurang enak didengekeun nya abdi nuhunkeun hampura anda sakieu ayana kaayaana nuju diajar ngubia ka hareupna mun channel abdi tos maju insyaallah abdi erek nayangkeun carita-carita anu leuwih lucu ti ieu atur nuhun ya kasadayana ya, semoga sehat selalu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala sadayana rencang abdi dulur abdi anu ti Sunda anu tos nonton video abdi tong hilap di subscribe hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng channel abdi nyaeta channel dongeng urang Sunda wakijan urang Sunda anu acan subscribe anu atos hatur nuhun.